Ahmadi asa yang Kagarut gitu. Jangan aja ngiring Kagarut. Ayo kana motor. Amun aya mah kana mobil abang geus kuat ieu kana mobil. Ayo. Ki urang taruh siwa. Siwa Cobra biasanya sok rajin mana nama ka ieu. Jadi siwa Cobra lah. Ayo. Wah. Kan sakedap deui teh ieu mah lebaran Nya. Urang Kagarut ya. Sayang Kagarut. Hari tadina mah wa teh poekeun ka Garut teh bahnya. Ngan geuning ayeuna mah sigana teh wa teh pasti ka Garut. Terus lilanya yang panggil jeung duluan. Ngan wa teh bade samobil sareng Mang Tolib nih, keluarga Mang Tolib. Nyata wa teh hoyong mang ieukeun mobil supir. Nya otomatis wa teh kedah ngiring soranya teh ka Garut. Itu sigana mah ari wa mah bade ka Garut mangun moal sareng keluarga pribadi wa hungkul nyariran. Mudah-mudahan abdi lah jag-jag aya motorna abdi ge jeung Jang Haji ulin. Kewe lamun bade kitu urang rencanakeun wa tos we di Garut urang rencanakeun ngabiur deui ka ditu. Ayo urang ajakan Jang Isan. Nya, siap. Tuh dari suhu garing mah geuning ngabuludagnya bah suhu teh. Da kamari pan geus teu lila mun teu ngonten ya duh ku kesibukan kata mah wa teh gering kamari teh eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana wae, Bah? Ibu abah teh, ieu kangen teh. Ayo abah mah power teh. Teu damang, kamari si Uwa mah sepupu si Uwa mah. Abdi mah hari imannya alhamdulillah damangan sibuk. Cari itu tuh mau mengait si Uwa tuh. Emang aduh Alhamdulillah. arek cager wa ge nya teh. Oh nya. Nya kemarin nguping si Uwasna teu damang. Ah, biasalah sudah mau lu. Beresnya tadi tadarusan teh beres. Alhamdulillah besok ke Hatam. Ih, untuk karawasnya, Ya. anggatannya. Hatam deui Hatam. Itu karawas da abah mah teu ngiringan. Aduh, Bah. Sakedeung deui jeung kupatnya. Iya, iya. Ya kurang nyariin kupat yang aja. Ngobrol aja nih. Ya. Biasa dari ge. Enggak tradisi dari orang Sunda mah mun teu nyeun kupat asa teu lebaran buah mah gitu nya. Nyeun kupat teh emang karasa pisan ku wa mah lamun tara ribut kana sangu mun tas tetepan salat ieu teh langsung kana kupat. Terus beres teh bah langsung silaturahminya salam. Kupat mah ieu makanan wajib gitu. Ba, apa aja berita anu kamari? Ibu-ibu aya nama ulah ulah nemuan barudak. Kada nanaonan. Saya nggak mau ke depan anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Orang tuanya ngumpul di depan kelas. Saling ngomongin. Nanti bikin klub kelas mengintervensi gurunya. Nanti ngatur, ribut, inung awe-awe aruh gawe sia teh. Cicing di imah pasakeun salaki maneh. Kalah ngadluk kowe nguruskeun budak di sekolah. Udah, di sekolah tuh udah urusan guru. Nanti sekolahnya pagar yang tinggi, kasih gembok kunci, nggak boleh keluar selama pembelajaran. Kalau nugget menang asup. Gak boleh lagi ada tumpukan motor depan, suruh pulang. Kenapa? Mengganggu. Ngapain gawe nunggu anti isuk tapi kasar budak nak. Nanti bertengkar. Pak alus baju. Siapa yang korban? Salaki nak. Kudu naon isuk nang nganjuk deh pemajikan panas. Ini penting. Ini culture. Ini orang Sunda, Pak. Ini orang Sunda teh kieu. Bener teu? Wah eta. Eta anu pengen ngagarosip nu punguna mah. Lain bener Bapak aing Pak Banu kieu. Halus sih memang wa. Masalah nama cek gua mah kieu. Lamun budak sekolah jeung Ipan dia anterkeun bae ku ibunanya. Iya. Manehna teh moal mandiri. Wah. Naon kusap mang cacan moal mandirina teh. Keun ai PAUD mah nya atawana TK wajar lah tamanya. Cik aing geus kelas 1 mah teu kudu dianter-anter. TK dan anak yang berkebutuhan khusus eta nu kudu Dipantau mah. Iya, model ya abg kan murang kali gitu nya.
karunya ada ayeuna Mun kudu di mun Bandung di ya. aping mah gitu. Aping, Eta harus ada pengecualian teh eta anak TK dan anak yang berkebutuhan khusus. Artinya Iya, nu emang can hideng Can hideng. gitu. Ya dan Jang Ipan ari tos kelas 1 mah pangintennya bah sedikitna lah manehna teh geus dewasa beureunya ngan jadi kieu aya ceuk mah lamun budak geus kelas 1 Jang Ipan dianterkeun bae ku indungna kan manehna teh rasa maneh contoh gitu nya. kitu na di UA di ditu di sakola UA-nya di ditu di caket UA bumi Iya. rasa maneh diajar teh rasa maneh indung aya di handap gitu teh nya di luar kadang-kadang keluar ka jero hayang pepangi jeung si mamah cek paribasana teh nya budak atuh teh fokus mun keur diajarkeun teh Mandiri we. ai nu suneuh saha nya guru na meureunnya nu suneuh nama pandai keur zaman UA mah baheula can istirahat mah tara bisa kaluar ngan ayeuna lamun ditingali-tingali ku UA da ai UA mah bah caket pisan sakola teh nya di dinya caket pipir bumi jeung aji jadi barudak teh keluar ka jero mangihan jadi indungna ngan ai ku UA bah dipikir-pikir pan meureun indungna ge nya boga kagiatan di imah teh jeung aji Eta nu jadi rubet ini. teu pan aya Tinggal dari eueuh. pagawean ibu-ibunya mah nya Nya. meureun di tas ngamandian budakna nyiapkeun sarapanana pan meureun di imah teh atuh sasapu buruan sasapu di imah nyuci piring seusehaneun meureun nya nyuci piring mah sarapan barudak teh pan pagawean ibu-ibu kan dari bapana mah meureun neangan ti payahnya neangan pagawean gitu ngan aya dipikir-pikir ceng kuas sok ditinggalikeun we mun budak sakola ceng aya 50 urang kelas 1 dihitung lah itu aya sadayana mah Jang Ipannya aya karek 30 orang mah atau 25 orang aya nu dianterkeun teh ku indungna teh tapi di sisi lain aya tukang dagang mah Jang Ipan tapi jadi aya berkah bisa di samping anakna jajannya indung-indungna ke cara raja pan ayeuna mah zaman sebelah baso gitu nya Orang riung gitu. ditinggalikeun ku aya aturan di pipir sakola lega ngabarak bah teh mayor indungna teh biasa meuli baso di sanguan teh kucing ge jang nanaonan udah meureun ai ibu-ibu nya beda jeung lalaki kadang-kadang sok rada ningali meureun pakaian gitu duh kamari mumet meulnya hayang ganti kada berangge da bereng baju teu kadang-kadang teh bisa wae Jang Ipan di sisi negatifna teh kitu Ya negatifnya teh eta jadi aya acara cara kudu sarua sedangkan kan ekonomi tiap orang teh benten. Aya nu mampu, aya nu henteu gitu. dengan karunya mah kanu pas-pasannya Nya cita-cita orang tua teh nyakolakeun ka sakola si A teh hayang da kana alus misalkan ya. Tapi bukan berarti aya eta ge maksakeun. Da ayeuna mun ditambah embel-embel nu teu pararugunya meureun janten balik deui ka nu jadi salaki nu riweuhna mah. dengan anu untung mah Bang Emo Oh, Bang Emo. Bang Emo pan ayeuna mah rasa mana aya Bang Emo salaki ka bebeng oge Jadi inti nama Salaki gudal gadil. Nengan duit aduh. abah mah senang bener terus setuju pisan KDM ayakeun instruksi ibu-ibu tong nganterkeun tong bikin kacariting dina buruan sakola teh leres ngariweuhkeun dipikir-pikir akhirnya mah nyieun grup-grupan ngobrolkeun si A ngobrolkeun si B eta teh kaalaman ku abah baheula eta emang KDM gitu teh aduh kapikirannya ku bapak aing mah eta karasa kuwa aya perlu kanu jadi pamajikan tua kitunya ngabutuhkeun da eta mah pupuntanan hareureun di sakola teh yeuh ku indungna barudak ngajajan berjarajan baso karari can parkir motor keuningnya ayeuna mah gaya bah marake motor baju aranya jadi ayeuna mah mun pihak kepala sekolah teh kudu nyiapkeun tempat parkir teh double ayeuna mah ta motorna yeuh jeung ibu-ibu yang guru Ya. gitu. Jadi ai baheula mah
cukup ku guru we tempat parkir teh kadang-kadang kerjaman uang mah hese acana yang mau kolot ka sakola teh nya aya lain kudu diperintah ku guru sekolah Nah, kamari gini nya Mang Sansan kamari urang keur ngabonceng ku abdi nya ku abah Oh nya. Mang Sansan tingali eta sakolah TK SD jadi di tempat ibu-ibu ngalampar teh lain barudak sakolah nya Ya. kamari ulin abah jeung Mang Sansan wah lieur cenah ieu Jadi wajib belajar teh lain ayeuna teh sabaraha 11 tahun ya. Berarti wajib belajar 11 tambah kolot cinta kolot 22 tahun. jadi di segi positif nama lamun budak Aya itu teh positif, moal- aya negatif. moal gancang dewasa rasa maneh budak teh belajar teh ya inung di handap gitu teh nya jadi teu meurih intina mah gitu mata ayeuna diayakeun tidak boleh satuju pisan keur urang pokona mah hidup lah ka bapak aing luar biasa luar biasa salut ketegasanana karamah tamahanana sudah somea bagel anu puguh mah atuh ibu-ibu mah sok we kerjakeun pagawean iya imahnya mah atuh dakeun di sakola mah mata geus disarankeun ge ka sakola ka ibu guruna meureunnya geus bebas tugas teh mah guruna mah kitu mun ngarti mah keun ayeuna tong jadi omong deh masalah budak cenah disentak ku ibu guru keun bae da mata kitu ge guru teh meureun supaya pinter budak manehna teh kitu nya da keur naon diserenkeun pan geus lepas tanggung jawab eta mah di imah bagian indung bapana di sekolah bagian guru-guruna tah eta da moal aya guru ni tah teu bener meureun yang pinter ngan ayeuna sok sabalikeun nya lamun aya kekerasan saeutik di pihak sekolah digede-gede guru gitu nya mata ayeuna mau barodo teh mah heueuh da kitu meureun geus siga baheula mah barudak teh malotek harla intina teh bodoh teu kata toloyol bodoh alewo mun bodoh teh katanya kakolot kena apa hari ayeuna mah barodo alewo eta barodo kata toloyol da mun tatanya teh maka ayeuna teh ka aing keur loba anu viral keur rame tapi aya wae kitu nya anu teu kontrak mah da urang mah keur mah atau we boga bapak aing kitu teh lah didoakeun ku aku mah Bang sing sehat ajeunna lah sing panjang umur gitu amin Yuswana teh sing manfaat gitu panjang umurna Sor abdi ge anu keberatan teh ada pengecualian anak yang berkebutuhan khusus eta model murang kali gitunya murang kali abdi manya ayeuna di aber gitu data can hidang gitu ya memang eta anu kudu di pan aya kecualian teh ku eta karakter murang kali mah kieu nya Bang meureunnya jeung Ipan aya anu alit kene Yuswana ari emutana tos sideng kan sawe nya gitunya aya wae nu agung sarirana yeuna boboloneun kene istilahna mah kitu teh eta mah di dinya mah aya nu mana lah intina mah anu kedah diaping di jaring teh nu mana gitu kedah biasa milih-milih kan kayak ieu teh abah mah asal ari jang isan ka mana adi anak teh jang isan Aisyah bukan teh yang jadi jalan juga teh bah nya Di jalan mah. ini pantesan geus asa-asa ieu sepi kali jadi ka mana siga nama repot kene meunang maluman murang kalina lagi kene yang isannya oh mulai eta we cenah asa di ieu sih jang isan ka mana ya mudah-mudahan sih dia di jalana kenapa saurnya Adi mah kadi kan sing salamat teh pada nganu angkelnya nya kitu wah bener mata kebijakan KDM berantas masalah sekolah barudak masalah ibu-ibu nungguan masalah pajak wah luar biasa bener da eta nu karaos ku urang mah meureun ayo muli baheula nya Bang anu jadi bingung abah mah eta teh kapikiran gubernur anu sebelumna ini suka nya leres teh padahal KDM mah saeutik nah kita akhirnya model pajak kita akan bebaskan enak ibu-ibu ulah nungguan bener teh
dengan sabalikna meureun bah lamun pajak dibebaskeun urang kudu taat tunduknya ke pemerintah. nya jadi urang teh Dan maksudna teh jadi teu berat engke wa dina taun nu engke teh. Nya nu penting nu ka tukang mah ditutupi heula we dibebaskeun ngan kan kapayuna meureun urang wajib eta nya da. Kita wajib teh di tahun 2025 ieu bulan ayeuna tas tahun ayeuna mah sok mulai deui ti nol deui. Jadi ayeuna mah Aya nama motor kolot oge ini ngarora deui. jadi meureun masyarakat teh teu baroga hutang lah ayeuna. Iya. THR teh lah ti bapak aing. Wah, gede atuh aya nu 10 tahun. Aya nu 5 tahun, 2 Cara tahun. rager deui. Ayo. Tarik menarik eta teh saur abdi mah. Hmm. Kunaon hari teh bisa bayar pajak, bisa wae aya bayareun sakola. Iya. Bisa wae aya naon. Numpuk kebutuhan. Numpuk gitu kebutuhan. Tah, ngan hiji deui di uat teh angen-angen teh aya kan ya. Jadi pan Naon tah? perkawis SIM tah aduh hayang ulah Oh, rencana nama cenah bade di seumur hidupkeun. nya masalahna. Tapi eta mah kebijakan sanes ti gubernur, eta mah Sanes ti ti- pusat eta mah. nya tuh hoyong dipermudah lah. Upami di sisi lain berenang gaduh kendaraan wajib gaduh SIM. Tapi meureun di dinya teh lam niat hayang ada SIM ulah dipersulit sareng ulah wisting meureun kitu nya. Itulah Ya. kumaha lah sosialisasi rencana mah. pada sapertos KTP ke Seumur hidup rencana mah. Dan memang bagus seumur hidup. Ngan namun orang aya pelanggaran jika di Jepang wa di bolongan hiji. Oh nya di Salah satu pelanggaran Iya, hiji. mun kampung kurma kerjaman uang karcis kereta gitu Tah, jadinya itu di bolongan, trek di ya. bolongan, gitu. Jadi ya kan berarti itu Ya saya gitu teh. berarti SP1, SP2 ini mah katingali. Masalahna teh aya di kurang ada malsim teh meni rageg pisan di kantor teh nya. Nu rageg Ah, eta teh. mah da tos rahasia umum. SIM mah Ayo namanya ku Bapak Ayu. ya meureun bah kunaon ayeuna masyarakat orang lebih kana mentingkeun kana motor nya. Hmm. Karena naon anu transportasi umum can bisa menuhi kahayang urang. Jadi orang teh lebih milih simpel mendingan kana Jadi motor motornya. gitu. Akhirnya upami orang rada tebih naik angkot bolak balik pengintennya Ya, kayak di waktos pengintennya Waktos. pang nama teu biasa kekejar biayana mun dietangkeun ongkos bolak balik teh upami kana motor mah saletereun teh kanggo 2 dinten yang ipannya teh. Iya. Cacaketan langkung samingon lah Iya. dalamnya. nya kitu we teh wa malah nu penting mah ye hoyong ngadamel SIM sapertos murang kali wae aya nu tatan gaduh SIM ye. Tapi hoyong rada dipermudah gitu ka pemerintah pusat teh kumaha gitu tah. Hoyong dipangemutankeun gitu. Da emang tata kramana mah pangeuteun ngadamel SIM teh kedah tes fisik, tes tulis memang rada susah hukum tes fisik mah kitunya da hoyong gui kaulah ngadu pakuncung teh hese. Da eta ge amun anu teu tiasa mah kaluar ti bumi uwa teh kan kedah punya keahlian beureun ti gang teh. Nya. Eta teh geus jarago berarti geus teu kudu dites. Kaluar ti gang teh. Ayeuna mah tong wakanu kakarang pang motor anu geus ahli oge ditepokkeun ku polisi mah ditaringalikeun jadi Ngagibrig. jadi grogi gitu ahli eta teh. Nya tahu pangitan SIM A lah nu kana motor gitu Pak. Jadi teteh ulah nyalahkeun masyarakat garadu SIM teh. Da eta sanes teu ngemutan hoyong ngademel SIM ngan ku sabab Wah tek awisna. bengek mahara hese gitu tah. Ribet. Ribet gitu. Mudah-mudahan eta kaemutan deui ku Bapak KDM-nya masalah SIM-nya dipermudah Masalah SIM. deui. Alhamdulillah di tina pajak mah tos ka ieu lah katampi gitu nya. Tah sakitu panginten bahnya wangkongan gitu tah urang teh tetep da urang teh keur ngajungjung tinggi bapak aing jadi eta tuh hoyong we ngebahas masalah bapak aing teh sakitu tah campuraskeun ka Barayasuna anu aya di Jawa Baratnya ti uaya mun sakitu wangkongan wa obrolan sareng reng-rengan ye
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilapnya di komen, di subscribe na ye, di antos pisan. Sakitu tiwa baraya Sunda Gibrikeun. gibrikeun.